Kocok wae. Kocok lagi aja. Ayah. Ah, kocok wae lain nama dia ya. Masih jadi ini satu apa lagi? Saya itu organisasi di lapangan yang banyak radio abah itu abah kan ini dibiarkan kali tidak sama soalnya ada itu soalnya kan itu udah butuh ini malah juga Assalamualaikum sampurasun. Atur nuhun we tua. Bisa dari rapi atur nuhun. Salam batos, salam batos. Gue tadi bolang wae, tapi taradang kapoe gitu. Sebuknya belakang kau ya, salah ngamasuk. Dengan silaturahmi gitu. Kira dari Arab bisi bahasa Sunda abina rada kirang kumaha uyanya. Kumaha dilereskeun deh. Da dinten teh ge aya gini ya papatahan di Sunda teh pami hilang naon budayana. Kumaha uya? Kumaha? Oh gitu jatuhnya nggak semuruh anti sebenarnya leraosnya kita kan uya teh ketua komunitas ikat nggak tahu ya ayah Arabi ya lah oh juga boleh Arabi terasa kumping istirahat buah anak sayana tak ada ibu saya bapak saya dunia teh jadi kurang teh dunia teh terlepas tina agama jeung budaya agama keyakinan hirup pilihan hirup pegangan hirup keimanan orang budaya amal illal ladzina amanu wa amilu sholihat tamatakna Quran aya kul kullu ya'malu ala sakilatihi bejakeun ku anjeun Muhammad setiap amal perbuatan teh sesuaikeun dinten ibu ka kanjeng Nabi Adam alaihissalam anu yakin sasi awal agungna anu kersa kanu ngeresakeun dirajengkeun nyata pangiringan istri shalawat wasallam urang nyebutkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salam penghormatan oge penghargaan ka seluruh komponen nu aya di alam semesta ieu langkung ti payun simkuring dihaturkeun nuhun ka KIS area Garut anu parantos ngalaksanakeun ieu kegiatan oge ngahaturkeun nuhun simkuring ka rengrengan anu
aparat anu aya di wilayah Garut. Oge sungkuring haturkeun nuhun ka reng-rengan anu tirang Cakalong di para ustad oge kun sadayana anu teu tiasa disuku sungkuring disebatkeun hiji-hiji. Dina gelaran dinten ayeuna sungkuring kapetok panginten kawakilan ngawakilan ti komunitas iket anu aya di Bandung. Salesna reng-rengan teh seueur mungkalaresan anu dina waktos dinu dinten ayeuna mah anu tiasa sumping ka ieu patempatan teh singkuring sareng Kang Ipeng. Atuh kalintang bingahna singkuring dina saat ayeuna numawi sakumaha parantos disebatkeun tadi. Yen dinu iket teh salah sahiji tugasna nyaeta ngiketkeun saha, ngiketkeun naon jeung saha anu diiketkeun. Kawargian sadaya dina hal ieu kalintang bingahna yen dina posisi ayeuna urang baris ngiketkeun silaturahmi ieu. Baris ngahijikeun naon anu salami ieu papisah. Sakumaha anu parantos tadi ku Pak Ustad panjenengan Ustad diaoskeun. Wa ta'simu bihablillah. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Urang dina aplikasina panjenengan. Kumaha? Nah, simkuring sareng reng-renganana, reng-rengan simkuring ieu kapeto salah sahijina dina ngiketkeun dinu ngahijikeun ieu. Tingawitan ngiketkeun kana diri urang, ngiketkeun ucap tekad lampah urang, tuk dugikeun ka ngiketkeun urang di semesta. Janten ragana wungkul. Panginten ieu mah manawi kumargi dina danget ayeuna teh aya parantos CF-na masa jabatan anu salami sabaraha tahun makanya salami 8 tahun waktu di Slenan diangkat ketuaan kamari nya prestasinya luar biasa. Langkungan rekan-rekan dugikeun ka iket tiasa nyebar anu kawitna ngan saurang 2 urang dugikeun ka ayeuna mah tos ilahar. Anu diiket teu ditawis, teu ditinggal, teu naon disangka dukun wungkul. Ayeuna mah nu diiket dan diiket mah lantaran ciri urang. Di Bendahara Sekretaris Pengurus Komunitas Iket Sunda Area Garut mangga dihaturan kapayun. Mang Duras mangga kapayun Mang Duras. Aden, mangga Den Rapi. Menguya salingna pari dia ke pari itu. Iket ieu hak sarerea. Iket ieu hak sakabehna. Iket ieu bagian urang. Nu urang keur urang. Dina danget ieu simkuring ngawakilan pupuh pusat komunitas iket juga masrahkeun juga mencantumkeun kakang mulia kanggo neraskeun perjuangan yang iket teu dilawarakeun yang iket bisa sangat iring jeung zaman. Sungkuring ayeuna urang beberkeun heula iket. Sangkan jadi hak sadaya.
Thank you.